Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat, para wargi sadayana, alhamdulillah ngalajengkeun ngaos kitab Tijan Ad-Daruri. Ayeuna lebet kana sifat sama sareng basor. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah anu maha luhur. Naon as-sam'u sifat sama' wal basaru sareng sifat basor. As-sam'u nguping Allah, ngadangu Allah. Wal basaru sareng ningali Allah. Wajib dina hakna Allah sifat sama sareng basor. Hartosna Allah maha ningali, Allah maha ngadangu sareng maha ningali. Wahuma sareng ari itu sifat sama basor sifatani eta dua sifat. Qadimatani anu tumetep anu heubeul duanana, anu ti heula duanana. Qaimatani tur anu tumetep duanana bidzati ta'ala dina zatna Allah anu malur. Yang kasyifu narima kabuka bihima ku itu sifat sama basor. Naon al maujudu pirang-pirang anu aya. Sakabehna perkara ebreh jelas terbuka mungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Teu aya perkara anu tersembunyi dari pandangan, dari pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ninggal sanes ku soca tapi sifat basorna. Allah nguping sanes ku cepil tapi ku sifat samana. Teu aya hiji perkara oge anu tiasa nyumput ti Allah subhanahu wa ta'ala. Wadiduhuma jeung ari lalawanan sifat sama basor as-somamu eta sifat somam hartosna torek wal ama jeung sifat ama hartosna lolong. Di somam jeung ama teh lalawanan tina sifat sama basor. Wa dalilu sareng ari dalil ala dzalika kana itu sifat sama basor. Qauluhu ta'ala eta dawuhan Allah anu maha luhur. Wa huwas samiul basir. Sareng ari Allah as-sami'u eta zat anu mangadangu al-basiru tur zat anu maha ningali. Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 11. Jelas berdasarkan dawuhan Allah dina Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 11 bahwa sagalana perkara musyahadah kakuping ku Allah, kasaksi ku Allah. Teu aya hiji perkara oge anu luput tina pandangan dan pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka urang kedah naon namina muraqabah, kedah merasa caket sareng Allah, kedah merasa diawasi ku Allah. Sabab segala rupa gerak-gerik urang teh katinggal katembong ebreh munggu Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah anu maha rahman anu maha rahim, anu maha ngahampura, anu maha ngahapunten kana segala rupa dosa-dosa urang sadayana. Nemrak dosa urang teh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nyuhunkeun ya Allah dihapunten, nyuhunkeun dihampura, nyuhunkeun dihapus eta kasalahan. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.